upami orang sadar karena pentingna peristiwa anu disebat Asyura teh ya, orang jadikeun naon hal anu matak ngadorong karena tambahna nilai ibadah orang di sisi Allah. So kadang-kadang jelema teh aya anu sailu-iluna gitu. Jadi ngalah rame na wungkul gitu. Ari kana hal anu inti nu dititipkeun ku Kangjeng Nabi dina hadisna naon atuh diantawisna anu pokok we lah naon saumna gitu. Ari saumna diculkeun gitu. Ari buburna beak 5 piring sageuna gitu. Nya perkara anu sae tah masalah bubur teh ngan masana kieu ulah nepikeun ka hal anu mangrupakeun buntut gitu atanapi hal anu mangrupakeun pelengkap gitu diutamikeun ari anu pokok pasunahan dilebetna diculkeun teu adil urang gitu teu adil kana agama urang teu adil ka diri urang pengen gitu. Salajengna sateu acan urang ngaguar kana ngeunaan Asyura teh ya. Asyura teh tina bahasa asyaratun 10. Diantawis para ulama aya anu nafsirkeun dina surat Al-Fajr wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri wal fajri jeung demi waktu fajar walayalin wasyaf'i jeung demi hitungan genap wal fajri walayalin asri ta walayalin asri heula kata wal fajri walayalin asri wasyaf'i wal watri walayalin asri jeung demi peuting anu 10. Peuting anu 10 eta teh para ulama sakirang-kirangna nafsiran ku 3 wengi anu dianggap mulia dina agama urang. 10 wengi eta teh diantawisna ditafsiran ku 10 terakhir dina sasih Ramadan anu disebat aya di lebetna teh malam Lailatul Qadar teh. Eta salah sawios panafsiran. Panafsiran anu kadua para ulama nyebatkeun 10 wengi anu dimaksad dina Al-Fajr teh nyaeta 10 dina ngawitan sasih Zulhijjah. Dugikeun ka aya pasunahan saum di lebetna teh. Aya saum Arafah tarwiyah teh ya. Dugikeun ka puncakna dina kaping 10 teh ya. Tah ulama anu katilu nyebatkeun sareng nafsiran dina 10 anu dina surat Al-Fajr teh nyaeta kaping 1 dugikeun ka 10 Muharram anu disebat Asyura teh ya. Malahan para ulama aya di anu tilu-tiluna dilebetkeun pokona mah cenah walayalin asri teh malam anu 10 nyaeta anu tadi teh dilebetkeun 10 terakhir Ramadan 10 awal dina Zulhijjah sareng 10 awal dina sasih Muharram. Inti nama anu dipesankeun ku para ulama ka urang kumaha ulah cadi sarwakeun teuing ieu nu tilu teh kitu teu pati-pati ku Allah dijadikeun alat keur sumpah gitu. Allah Subhanahu wa taala dina Al-Qur'an pan seueurnya sumpah teh ku mang pirang-pirang makhlukna atanapi waktos itu ya wa syamsi wa duha walayal wan walaili idza yaghsa gitu serang saja bisa jabina. Intina Allah teh nganggap agung kana eta waktos teh. Urang ge ulah nyaruakeun teuing lah minimal gitu. Kadituna salianti ulah nyaruakeun secara patekadan teh nya urang ge ulah nyaruakeun teuing ngeusianana ku ibadah anu biasa-biasa wae. Sing aya minimal semangat atanapi ajam supaya orang ningkatkeun kasayan dina waktos-waktos anu tadi teh ya.